akibat beda pilihan. Nah iya kan bahaya. Nah supaya rapi kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian gitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidenna urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat, maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7, pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi, maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi, dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu enggeus jeung nu encan. Kangjeng Nabi apaleun nu enggeus ti Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam